ah ya jadi lah orang boga keyakinan mah mantap pokoknya jelema mancing maka parahu mancing ti isuk datang ke setengah genep teu menang-menang tak kiato ti isuk datang ke setengah genep jangan geus 3 jam deui tareh magrib aing can menang goblok nyatu salat pan deui atuh setengah genep aing balik ya nyana ngadoa ka Allah ya Allah mana Rahmanmu mana Rohimmu cenah Gusti Rahman cenah Rohim aing ti isuk datang ke setengah genep tareh balik can menang hiji-hiji acan negor aing Rahman mana pohara teh jelema tapi kulantaran Allah Maha Rahman teh ya atuh lauk dititah katanya plek we hiji ngomong deui nya 5 butuhna kula hiji pamajikan hiji 2 anak 3 5 cenah teh ku Allah ditaekeun we ti laut teh 5 plak plak tah karak cenah beuh Gusti sakumaha makhluk bae menta 5 teh 5 bae mana Rahman mana Rohim leuwihan atuh. Nah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah nah kebijakan teh timbul tidak tauhid lempengkeun heula tauhid urang ka Gusti Allah sakumaha orang bijak kedua Kangjeng Nabi Musa alaihis Kangjeng Nabi Musa dibere nyeri huntu Kangjeng Nabi Musa nyeri langsung takarrub ka Gusti Allah ya Allah ya Rabb ilahi pangeran abdi Gusti Maha Uninga abdi teh ieu teh dipasihan nyeri huntu rasa segala leungit teungeunah dahar teungeunah nginum deuk kumaha dakwahna abdi nyangakeun sadaya-daya ka Gusti cek Gusti Allah cokot hasisah fulaniyah cokot jukut anu terus naon kitu ngaranna bebek sanggeus bebek tempelkeun watu instruksi Gusti Allah kan gampang cokot bebek tempelkeun langsung cet tiis atuh nang Gusti Allah pahar menang 3 bulan nyeri huntu deui 3 bulan nyeri huntu deui cek Kangjeng Nabi Musa nyaho aing obatna kecil tah bahasanya begitu nyeri huntu langsung cokot deui nyukut nu model kamari perintah Allah teh gerus tempelkeun tambah bengkak waduh cek Kangjeng Nabi Musa kok jadi kieu tuh ya tambah bengkak deui terus nyeun deui nya tambah gede hampir coplok bebe jadi ka Gusti kok ieu jadi kieu atuh pan kamari ku Gusti dipere resep teh titah make jukut eta ditempelkeun ka dieu cap tiis kok ieu nyeri huntuna eta keneh nu nyerina kok jukut eta keneh ku ari tambah nyeri Musa ai maneh nu pertama mah bebeja ka kaula tatageunana ka kaula ai nu kadua kali mah maneh teh teu bebeja deui ka kaula boga tatageunan kana jukut deuk kumaha sia Musa emang nu nyieun mangpaat jeung madara teh jukut emang nu nyieun cager teh jukut aing eta mah aing mah sebab doang tengah cek Kangjeng horeganannya saya teh diangkat jadi nabi saya teh diangkat jadi rasul aing kunaon haju nyalimpang wajar lamun Ki Nurjaya nyalimpang atuh Kangjeng Nabi Musa ge aya tah nyalimpangna saeutik atuh ngan itu mah haju balik deui na cepet ayeuna mah angel balik deui na angel tah gitulah dengan ilmu bijak maka orang bisa ngabangun diri teangan gerage ilmu bijak supaya bisa ngadeketkeun diri orang ke Allah kadaanan orang bisa Isra Mi'raj cara Kangjeng kadaanan cara para aulia Allah kuari lamun para aulia Allah anu diangkat derajat model kos kitu ajur Indonesia ajur Jakarta ajur Banten untung Allah masih keneh bisa milih hambana dengan kebijakan tadi aya keneh sigana jelema-jelema anu dipilih ku Gusti Allah sehingga ngajadikeun ketentraman
anu bisa nimbulkan penyakit kecuali Allah, anu bisa nyagerkeun kecuali Allah. Allah teh an-nafi'u wad-darr, asy-syafi'u wal mu'afi, jeung sajaba-sajabana tinggal kalbu urangna ka Gusti Allah. Sakitu bae segala rupa nu kajadian di alam dunia menang Allah, al-af'al kulluha minallah. Urang lamun nyaritakeun corona ayeuna capek, timbul ti Cina 15.000 paeh anu eta nu diekspos, nu teu diekspos mah meureun 90.000 meureun wallahu a'lam. Dia orang kehilangan berita-berita ti Cina, aju paehna ge kapan dibeulem lantaran virus. Lamun teu dibeulem ieu teh bakal bahaya. Jadilah pembakaran mayat besar-besaran di Cina. Tapi ternyata kunaon haju ngembang ke Iran, kunaon ke Itali, ngembang terus ke Eropa, ke Amerika, tepuku tekaruh kuari ke Balaraja. Iya naonan ya. Lamun teu aya unsur politis kan moal kitu. Maka ulah kaget lamun pemerintah kuari instruksikeun anu lantaran urang mah kan boneka. Kumaha di luhurna, kumaha dalangna. Jadi lamun kamari dengan kesombongan Cina jadi pohara kuari turun deui Amerika, kuari nu sombong deui dikendalikeun dunia kumanehanna mana nun teu nurut. Datang ka Jumat ge libur, Jumat libur, tapi santri mah kieu sebenarnya mah santri bae tenang merasa. Mana ketenanganna ketika cak pemerintah bela jangan banyak keluar, harus di dalam rumah aja. Ji, atuh urang memang tiger ieu. Atuh urang mah ka santri geus tah sia ulah ka mana, geus di kobong bae kan gitu. Ka sasage geus ulah ka mana cicing bae begitu pemerintah ngainstruksikeun kitu. Ji atuh tinggalin zaman sia mah heuy. Atuh urang geus tiger ieu. Atuh ki ato mah tilok ka mana janya mah, jatuh boga duit pan. Atuh geus. Jadi urang mah kaum santri, kaum ustad, kaum kiai ngadege berita-berita kos kitu teh seuri urang mah. Ji atuh urang geus tiker ieu. Ditahan bae ka sasage ceng ulah ka mana geus di imah bae nya, ceng ulah ka mana geus di imah bae lah geus. Aju kuari aya instruksi ulah Jumat. Atuh santri mah gampang. Jadinya titah ulah Jumat tuh tenang. Emang santri mah kitu asal dititah bae tah nya mah Jumat bae. Lamun teu dititah bae tilok Jumat. Santri mah tolol deui nya mah. Ari dititahan teh. Ketika ulah Jumat bae santri mah sieun naon kos kitu aya Jumat. Giliran bae titah salat Jumat henteu. Eta santri ki ato eta mah deui. Geus kos kitulah. Urang boga keyakinan ka Gusti Allah. Adapun rame-rame urusanana teu jauh ti perekonomian jeung perpolitikan. Mangga nyanggakeun sadaya-daya. Dengan berbagai fatwa-fatwa aya nu ngendalikeun geus lain sambarangan, geus terus memeh pilpres, memeh presiden ieu, memeh presiden anu samemeh ieu, geus dicaritakeun bahwa negara urang mah henteu istiqlal, teu mandiri. Berarti kan aya nu ngendalikeun, aya sang dalang. Geus kajen kumaha ge, urang dipaksa kudu kieu, kudu kitu, mangga nyanggakeun. Nu penting keyakinan urang mah tetep bae ka Allah. Sakumaha Kangjeng Nabi Musa tadi ngagelok bes etik keyakinanana bareuhna gede. Bareuhna gede tah. Ya, jadi lamun urang boga keyakinan mah mantap. Ogos jelema mancing, make parahu. Mancing ti isuk datang ka setengah genep teu meunang-meunang teh kiato. Ti isuk datang ke setengah genep jangan geus teu jam deui teh magrib aing can meunang goblok. Nya teu salat pan deui. Atuh setengah genep aing balik ya. Nya ngadoa ka Allah, ya Allah, mana Rahmanmu? Mana Rahimmu? Cenah Gusti Rahman, cenah Rahim, aing ti isuk datang ke setengah genep teh balik can meunang hiji-hiji acan. Negor aing Rahman mana? Pohara teh jelema. Tapi kulantaran Allah Maha Rahman teh ya atuh lauk dititah katanya plek we hiji ngomong deui nya 5 butuhna
kula hiji pamajikan hiji 2 anak 3 5 cenah teh ku Allah ditaekeun we ti laut teh 5 plak tah karak cenah beuh Gusti sakumaha makhluk bae mental 5 teh 5 bae mana Rahman mana Rahim leuwihan atuh ya Allah ya Rabb ya cak Allah teh hayo geus kadarinya pinuh lauk parahu pinuh nah ieu Rahman ieu Rahim gas Gusti lah pokokna mah kula percaya Gusti mah Rahman mah Rahim mantap gas buah tuh ka sisi laut wadahan kabeh Masya Allah buarang datang ka imah imahna kahuruan urusan laut kok dibawa ka imah urusan ieu Rahman Rahim geus karasa kunaon haju kahuruan naon hartina lauk Gusti cek cenah teh mana Rahman Gusti mana Rahim Gusti atuh sapira lauk cek cenah teh pareuman oh godean langsung dia nama marahan di hadapan imah dicekal ku pemajikan anak ku anakna ulah marah ka urang mana mutek marah kumaha teu marah kumaha cek nya bayangkeun coba mancing ti isuk datang ka dek magrib teu menang-menangnya marah ka Allah ieu teh nang marah tah lauk dibawa sakit teh nang marah mun teu marah mah teu dibere cek nya teh barang datang ka imah ieu kahuruan cek nya teh ieu kumaha Rahman Allah jeung Rahim Allah langsung ditadiu ku keluargana tenang ulah wakam mamarahan cek geuna teu bisa sebab ieu urusanana ngagedean lamun teu marah deui ka Gusti Allah engke ieu ka karak imah kandang urang bisa kahuruan kandang sagala rupa beak ieu kabeh nah kakarak diajak ka imah kiai barang diajak ka imah kiai ya salaki kula cek pamajikanna mamarahan dongengna seperti tadi tah cek kiai ndek teu marah kumaha atuh di ditu bener ge menang lauk ai imah kahuruan ndek teu marah kumaha atuh ya pasti marah cak eta jelema nu mancing teh kiai tolol aing minta nasehat gedean hate aing we yang dibelem imah sia ka pamajikanna balik ulah ka imah kiai kos kieu beres imah kiai cenah aing panas jangan teh hayu datang deui ka ditu ka imah kiai ato ieu kiai Golkar ya wah leuwih teu beres asal geus sababaraha kiai karak datang ka imah kiai anu boga kebijakan begitu dibawa ku keluarga anak kula mah geus lain urusan lauk lain urusan imah urusan ngaredakeun pikiran ieu pikiran lamun teu diredakeun stres lamun geus stres kan boro-boro ngabangun imah tangga jeung boro-boro ibadah ka Gusti Allah jang diri da geus parah maka kula minta nasihat coba ka mama ieu mah ulah kudu dinasehatan kos kieu mah moal bisa dinasehatan sebab nyana boga kayakinan nu mantak nyana ngagerokeun ka Allah Rahman Rahim ge aya kayakinan ngan kayakinanna tertutup geus kulantaran tertutup haju kuari nyana neuleuh imah leuwih tertutup deui maka lain kudu dinasehatan ieu mah geus cicing heula di dieu baralik kabeh pamajikanna jeung anak ieu mah kena cicing di dieu cicing mondok jadi masantren lain mondok masantren beda mondok jeung masantren mondok mah Haji Pendi lemburna pondok lahir tang kapaeh di dinya bae tapi bodoh bae sebab tama kampung pondok ngaranna masantren nah barang masantren dituturkeun kan ku kiaina sebab jelema lapar moal bisa dinasehatan kecuali dibere dahar jelema lamun hayang kawin dinasehatan moal bisa kecuali dibere jahe nasehatna teh model kos kitu orang bijak karana
Jelema lapar kudu bere dahar, jelema dahaga bere nginum, jelema hayang kawin jahe. Nah iya pikiran anak mana hanya orang bijak anu bisa nerka pemikiran-pemikiran jelema saenggeus da diterka dibere obat langsung dika Allah. Maka nasihat jang jelema ieu lain kudu nasihat bahasa tapi nasihatna kudu dibangunkeun deui imah. Dimusyawarahkeun jeung keluarga saenggeus dimusyawarahkeun nu penting aya jang menghuni ngahuni dirina asal teu kahujanan teu kaanginan bae dibangunkeun saenggeus dibangunkeun kakarak dibere ilmu nu menuju ka Allah yakni menuju ka tauhidat. Urang kuari kakarak datang ka ilmu tauhid wujud kidam bako mukhalafan encan datang ka yakin. Untuk menuju yakin eta dibutuhkan proses, maka tafakur, maka riyadhah mujahadah, datanglah ka ner-neran rasa kehadiran Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mulai dibangun rasa kehadiran teh datang ke penyakit-penyakit urang areueuh engke lamun urang maot nyadar. Urang deuk maot eta kan sering kula ngahadiran nu maot nu sakarat. Begitu hadir aya nu sakarat seserian seuri gede we lain leutik seuri gede kadenge suarana cacalah katakan susurian molotot seuri engkeret bangun sieun teh urang ge ka bawah nyana nu neuleuh urang nu sieun kitu lila susurian deui gitu dikitu-kitu geus teu bisa terus molotot gede kayak gitu deh. Pas terakhir lalaudan suara seri na beki letik senyum salat sakumaha nu diucapkeun ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min alamati sa'adah ciri bahagia senyum, ciri bahagia cai mataan, ciri bahagia irungna ngagedean, ciri bahagia bersinar aya tanda-tanda dengan anu kasaksian kukula ya anu kasaksian lillahi ta'ala ya asal anu osok ngaji jeung nu sering ibadah be hampir baragus jarang ningali henteu bagus di akhir hayatna teh baragus bae. Tapi lamun nu jarang ngaji sangkilang ibadahna hebat tapi ngajina carang rada aya sababaraha anu rada kaalamatan syakoah tah kula rada melengek bahkan aya nu dibingungkeun ku kula hiji ustad bingung sababara bulan eta mah bingungna lain lalagaan sebab eureun sakaratna aya alamatus syakoah datang ke minta petunjuk ke Allah lain minta itu sih kumaha sih bisa ucapan Kangjeng cilaka aja eta mah langsung be terus sabara bulan katebak aya hiji Habib adu ahli Allah teu kudu caritakeun Habibna hirup keneh urang Jawa Timur eta langsung ngomong we Pak Kiai lagi bingung ya iya ngebingungin ustad yang sakarat kok nyaho Masya Allah Habib dah kakara kapanggih hari tak bari lempang ngomong kos gitu ya Habib lain sembarangan ya Allah ya Rabbi bingung-bingungin lagi sakarat ya akhirnya kelihatannya syakoah ya iya udah kita doain aja kita Habib nyaho nah kunyanda diceritakan ini ustad yang tadi bagus sebetulnya cuman ada takabur punya rasa bahwa dia tuh pinter dia itu hebat cerita ngan itu be kula teu ngomong naon teu ngomong bisa nyahoeun Masya Allah Habibna ya keneh osok keneh ka imah ngan eta mah Habib modelna geus kitu kharik adat. Nah iyalah alamat-alamat syakoah teh nu dijelaskeun ku Kangjeng Nabi ieuna merengket mengkerut atawa kadeuleus semusieun jeung sajabana urang lamun babalik ka dinya asana sieun jasa naon hartina diri urang ketika urang maot haju urang mamawa alamatus syakoah naudzubillah min dzalik maka nu mentak urang daek kumpulan kieu ge
meureun urang teh hayang pencerahan-pencerahan abeh urang husnul khotimah. Nah, para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketika penyakit batin urang reda, penyakit batin urang eueuh, penyakit batin urang lenyap, nu ayangan kehadiran kemahaagungan Allah babari sakarat. Misalnya ya malaikat datang ke Haji Pendi, Assalamualaikum, salam, saya kok jore amat sih kan lamun datang ke amalna goreng-goreng malaikat iya malakal maut kok jore amat sesuai jeung amal mangaji sok ngoplos karung sedih urang lamun begitu. Mau dilanjutkan lah Gusti Allah nu agungnya ieu mah keur carita malam ieu urang kumpul di dieu takziah dorong doa urang doakeun mudah-mudahan Ibu Hajah Rohimah dihampura sakabeh dosana, mudah-mudahan Ibu Hajah Rohimah dilegakeun kuburanana, dicaangkeun kuburanana, dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Itu kene almarhum anu tadi caritakeun hiji Muhammad Daisin, kadua kitu Muhammad Daisin, katiruna Kiai Haji Sujai, kaopat Ibu Salama jeung sajabana guru-guru urang, dulur-dulur urang, anak-anak urang kabeh mudah-mudahan dihampura dosana ku Gusti Allah. Urang ayeuna anu masih kene hirup ketika urang sakarat engke urang menta ka Gusti Allah mudah-mudahan husnul khotimah. Ulah aya nanaon di antara urang abeh engke urang di akhiratna hiji jeung ahli Allah di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikeun sarana nu aya jembatan untuk akhirat. Dibere sehat jadikeun supaya jadi ngejembat ke akhirat. Dibere dunia jadikeun dunia jadi jembatan ke akhirat. Dibere jabatan jadikeun jambatan eta supaya ngajembat ke akhirat. Tahta kitu keneh supaya ngajembat ke akhirat. Salahna urang dijadikeun kiai, ustad, pedagang, pemerintah, petani, sarua pamere Allah. Eta teh anugerah ti Allah asal urang bisa bae ngolahna sing jadi jembatan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ala kadar tisim kuring dicekapkeun sakitu urang ngadoa Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Ya Allah ya rabbal alamin, Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummat sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli an-nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.